Kalau dikucubar itu si buta kemana si buta nah budak di Siliwan ngeminta tulung kau. Iwan ke dia ya ke dia. Kunaon mana kita ngomong jangan ngumpat. Bapak mana ke mana? Rumah. Oh. Ampun. Kemana deh Siliwan kalah ngumpat kalah ngorong nulungan isbarasin ieu. Oh. Ampun teuing ya. Budak teh hade dipercaya geuning. Aduh ya orang eleh jajaten ayeuna mah rek laporan urang maka guru men tadi tambahan deui ilmu urang maka guru urang ayeuna mah ka Bah Enjol. Aing bunga. Geus modar si Roheng teh ku aing geus modar ku aing. Moal aya nu ngaganggu deui ayeuna di alam dunia teh. Ukur si Roheng anu mantak nyiksa kana batin aing teh ayeuna mah. Kemana si Wage ieu? Aing inget ka budak ieu. Si Wage kemana ieu? Hei. Wah. Bau-bau nama heueuh tah si Wage ieu. Wage. Hei, turun ya. Turun. Baturan aing buru. Aing bunga Wage, ka dieu turun. Turun buru. Atuh. Panggal budak teh. Oh, tak pikiran ku aing ayeuna mah. Oke. Dan sia teh sugan kudu dibere ieu ku aing sia teh. Yo. Wage. Turun buru. Turun ka dieu. Sampur ka aing. Aing bunga ayeuna mah Wage. Aduh. Bunga aing aya batur ayeuna mah. Si Roheng geus modar mudah-mudahan we ku aing kamari dipalidkeun. Sing nepi ka Cimirip ka ditu sia teh palidna. Hayu Wage baturan aing hayu ka dieu hayu. Hayu buru. Aya dong ngageroan aing ieu. Geuning maneh Roheng. Aya naon si laing ngageroan aing he? Guru. Aya naon? Teh eleh jajaten ku si buta guru. Urang teu enak nyeri guru. Alah jelema teh neuleuh eleh ku aing ya Bah Enjol. Di mana jelema ayeuna? Tadi mah kabur ka belah kaler guru. Kaler. Tang balas dendamkeun guru. Aing nya ka maneh Roheng. Keun ku aing disusul. Disusul ku aing si buta ka kaler lompatna. Ka kaler. Ayeuna keneh ku aing di teangan ka kaler. Mana si buta lawan aing. Si buta ku aing di teangan sia ka mana wae ge. Alah, asa kudu butuh batur aing ge. Ingat kirantang ku aing disambat ya. Maturan aing jangan ngalawan si buta. Pantang. Kirantang. Hadir Kirantang. Kula minta turun ya. Geus turun euy. Kirantang. Amun Abah. Bantuan aing ye Abah Enjol.
keur ngaburak bari keur ngalawan si buta anu geus ngahina ka murid kaula. Ayo kalau gitu mah. Hayo ini, hayo. Nah, delah yuk, yuk kembang kalau bang. Lah, dengan kumaha sieun kamari ge pan geus puguh aya pendekar si buta. Nama sieun aing zaman ayeuna aya nu kitu nih. Teu kaharti aing yakin. Buta eta na kitu. Rantang, hayo urang lagi bae. Ayo sangan Si buta. Ka mana we? Saha RW. Sangeunahna wae sia ngomong ka aing RW. Pak Endol yo. Neangan si buta. RW yo. Kurang. Pada ka mana ya? Pada ka mana? Neangan si buta aing. Nunggu ngaroh gahala. Murid aing si Owe. Oh, nu kamari ngudag di dieu. Yo kira-kira. Sugan maraneh nyaho di mana teh si buta? Kabeh kalerkeun. Kabeh kaler. Urang panggil jeung awewe eta awewe geus Teu kuat hayang gelut jeung si buta ye. Kurang ajar teh si buta. Ayo lah. Aya naon ye? Aya sora menu minta tulung ye. Tolong. Asa belah di. Dina wah. Oh, tah. Jangan bolong dah. Jangan bolong euy. Jangan bolong. Jangan bolong ieu mah. Kumaha Bang. Enon bah. Iya, cicing heula. Urang pindahkeun ka dieu heula ye. Jangan bolong ton. Lain cicing. Lain janda bolong. Bangun teangan murah. Asana ieu pagawean si roheng ieu mah ieu. Lain kembang ieu mah ieu. Cicing heula. Ku aing disambat ieu lain sakembang-kembangna ieu ya. Alhamdulillah kita mah deui. Urang malawan teh. Woi, ka manana? Woi, hai susu. Ayo. Ngareunah katarima pisan bener wage aing geus sia di siaran ieu. Aing bunga, ayeuna mah bunga wage. Si roheng geus modar ku aing dipalidkeun. Ayeuna mah geus moal aya anu ngaganggu deui kahirupan aing teh di alam dunya ieu teh. Ukur si roheng pira oge. Aduh, wage. Aduh, beteng lapar euy jabah yang udud. Tapi keun deui aing geus bunga hayeut hirup teh euy. Ayeuna mah atuh wage. Cik atulah, nyetel musik atulah. Hiburan keur aing ieu lah. Hitung-hitung kabunga aing ieu mah hiburan sok lah. Der kadinya wage. Aduh, Kunaon wah? capek heula. Rantang, aduh ampun ya. Tong deui ya wah. Neangan wah. Heula. Lamun teu salah mah pirasat urang teu jauh ti dieu. Teu jauh ti dieu Ki Rantang. Ieu geus dekaler wah. Geus deukeut, hayu saeutik deui kagok kasong. Lanjut karo. Kajen capek, hayu. Urang ini teangan si buta. Wage. Ayeuna mah urang hiburan geus, hiburan geus. Nah, bisa aya naon-naon deui engke ka hareupna urang nya, bisi boga musuh deui. Aing latihan geus di ditu aing teh nya. Tah, ayeuna bagian siap aing jelas. Tah, ini diajar ku aing. Tah, siap. Tah, sok, jukir. Yo. Tah.
Tadi deui ka mana ye maneh? Ah. Jangan kurang. Keula kirantang. Ieu asa pirasat urang geus deukeut ye. Bau-bauna geus aya hareupeun urang musuh ye. Saeutik deui, hayu. Wah, jika nama itu. Hayu. Oh, ini dia wage. Ayo buru. Buru wage. Sia mah. Kita ngajreng goblok. Ceteh. Ya aing ye. Sia nu ngaran si Wuta heuh. Sia nu ngaran si Wuta. Ya aing Bang Enjol. Guru nasi roheng, ngerek balas dendam ka si Laing. Si Laing geus ngarohagala ka si roheng dikujubarkeun. Ayeuna aing ngerek nyieun perhitungan ka si Laing. Ya Bah Enjol. Mana wage? Ya Bah Enjol di dieu. Mana geus eueuh si wage mah. Ku aing geus disingkirkeun si wage mah. Ya keris aing. Keris naga heuai. Anu bakal maehan maneh. Hayo siap. Siap aing mah tah. Ayo bener-bener sia jagoan jeung aing ye. Yo, keris. Hai. Aduh. Oh, nanaonan geuning si Buta. Buat mah, orang mah. Nanaonan si Buta ku aing. Hai. Oh, nanaonan si Buta lawan aing ye. Hai. Hai. Olah. Alah udang, Mbak. Benar siap. Wah, aing sia. Ayo lawan aing. Terus, Mbak, eta mah teu bisa nempel, Mbak. Ayo. Lawan aing. Teman ka aing. Terus, Mbak. Oi. Mana yo? Aduh, capek Buta. Aduh, Capek aing Buta. sarua aing capek. Aduh. Temen aya naon ieu dia? Buta. Aing maneh aya naon jeung si Roy masalahna atuh. Aduh. Jadi kieu kumaha tah? ieu Aisyah bener nama. Aing teh keuheul ka si roheng teh aing teh. Keuheul aing teh. Kepira aing teh dimenta balikan deui rumah tangga jeung si roheng aing teh. Aduh, sia wage. geus sia aya gawe naon saha eta budak saha eta, heuh? Sabenerna mah aing keuheul ka si Roheng teh. Aing geus digawean. Ngakuna di Rogahala sudah ke si Buta. Aduh, uang teh angan we si Roheng ayeuna mah kitu mah. Berarti lamun kieu mah urang teh diadukeun Buta. Bener urang Tangan si Roheng. Siap, ayo. Ayo. Rasakeun Buta. Tah geus keur disabarkeun ku guru urang. Rasakeun emang enak ngelawan kula madak gula aya daya tuh boga guru. Iya, si Roheng teh ya. Roheng. Bener. Weh, ngeunah maneh di dieu. Aing titah gelut jeung si Buta. Geuning salah jeung si Buta. Kapan deuh? Aing sugan aing sia teh bener di Rogahala si Buta. Oh, Kang Sergi mah bener. Aing maneh kalau ngarupan aing jeung si Buta. Aing itu jeung si Buta teh bersahabat di baheula. Sia nu kurang ajar namanya. Roheng. Sia nu kurang ajar. Sia teh rasakeun tah puas.